budaknya lukan indung gitu lah naon silain nyao suaralengeng suara raket buah-buah dulu mau gitu timbal ke dia datang naon dengekeun Indonesia aya suara naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu disebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan nu goreng patut geuning aya nu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket ainya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis nya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah pergi jualan moal atuh teh mah iya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha kakasih teh sih ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius
gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana cece. Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh? Ya heeh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener masjid belegug. Nya aing ge nyaho di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunnan Katulah. Agama lain Katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener sileung agama Islam, diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Can ditanyakeun. Rukun Islam teh aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji mun kawasa di jalanna. Akur jeung manehnya genep dek mah. Lain Islam atuh. Tah ieu agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka jeung rukun Islam aya genep. Naon hiji-hijina sia? Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalanna. Aya kagenep balik deui ti teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Nya. Alah. Nyiksa maneh gawe teu boga. Tong nyiksa maneh, maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur Nabi ge kitu rumahku adalah surgaku. Tapi nah itu tercatatnya. Tapi dah bener teh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Nah, jadi laliur. Kieu ai tapi balalender. Nah, make 7 sia teh. Balikna make kapal. Narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge. Tapi aduh Gusti. Maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Bener nutujuhnya. Syaralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid ya jelema ya. Tauhid cenah. Bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka paketo. Aing mah lain geus paketo deui geus nganjang ka lioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten 8. Naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177na. Ada geuning da 5 geuning asli na mah
tapi dilewihanku mana jadi bener oge teh. Jadi bener oge. Tanya jelema lumpuh Yuni jadi ge. Iya. Anu luak leok pamadeganana gini henteu istiqomah. Aduh, bener oi. Iya. Ai kadalapan cik sileing naon? Dahar. Pek, sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh. Sok, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layoseun meureun urang teh ngajak papang. Salapan, naon nginum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro, tapi heueuh eta aduh ampun. Aduh. 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama heuh teh ku balalan nare tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeuy goblok ya